Mual bisa, guru fikih mual bisa, guru alat mual bisa, guru tafsir mual bisa, hiji guru mursyid nu bisa diatur ku guru mursyid. Teu raja, teu rakyat, teu nu sugih, teu nu susah. Keulanan da sugih mah sugih bae sanajan jadi wali ge. Susah mah susah bae sanajan teu jadi wali. Nya teu jadi wali nya susah. Pamustungan. Sayyidah Abu Bakar Siddiq sugih wali. Masya Allah. Berbagai-bagai. Syekh Abdul Qadir sugih jasa wali. Wali. Si Junaid di Cikupa nya teu boga naon teu wali. Rusak jasa Pak. Jawali mah teu utar atur ruhani, atur-atur kolbu. Saha nu ngaturna ai can bisa kudu aya guruna nu ngabimbing. Ka dieu ya, urang teh nyaho ka Bandung dibimbing. Sia jalan ka dieu ya. Ari karna geus dibere. Ya, rute Bandung dek jalan tol ieu dek jalan tol Ciawi ka dieu dek jalan tol gitu Purwakarta ieu dek jalan anu biasa ieu. Geus aya karna nunungtuna eueuh bisa-bisa lain ka Bandung asana ieu bakal teh. Ngajebur di Yogyakarta asana. Tah, sadeula eueuh nunungtun aya nunungtun mah pangeunah teh dia ya ka dia sanajan tenang bae ulah kebawa kenceng-kenceng naik mobilna teh di rest area eureun ngopi heula. Jeung geus yahoeun nunungtuna lah sabira Bandung geus kauji ku jana bakal datang. Da hareula ngabaso heula geus tenang heula nya. Geus tah dadahar di dinya ngabaso segala rupa ya ketenang heula aing deki heula beres kiri bawa nya tinggalnya anu mayar bantah. Tah eta teh Bandung teh gitu kudu nyahoeun ka Allah ka dia saha tah nyahoeun lain ahli fikih mu'taratul zahir ieu lah guru mursyid nyana nu nyahoeun sebab nyana geus ngarasakeun akhirat. Nyana mah jasad di dunia ieu galbuda geus aya di sorga di akhirat. Jadi nyana teh nu nungtun sebab janana geus aya di akhirat.